keliraling-aling Gusti aling wayangan maring dalang murba maring wayang lire ayun sawite Kak serius di leweng utarung Raden Bima utawi Raden Bilawa saking kundur ingkang negara Astina anu maksad badhe ngababat leweng kangge ngawangun ieu nagara Deneng ludeng hantering nanggi Raden Bima sanaos nyatana Raden Bima badhe ngababat leuweung teu ninggalnya dia teh politikna urang Astina politikna Duryodana anu badhe nyilakakeun Raden Bima Raden Bima dasar satria pikul jujur anu tara paham kana pancen guruna nyatana Resi Drona utawi Resi Kumpayana sababenipun Raden Bima ngawitan ngababat leuweung mertani utawi babat pada berta setan, jin, iblis, dedemit, aing betawidi, aing lain rek ngaganggu kana patempatan sampai kamu. Aing rek kababat leuweung, tapi aing lain jangka pentingan pribadi. Nyatana aing ieu jangka pentingan negara. Baik dibabat ieu leuweung teh.
sahabat sekolah Yo. iya Wah. iya iya Bajarius sanana ieu Bima paratos kababat leuweung jatana satengah doing lagi di satengahing leuweung aya Raja Bongawa kakasina tayalian jatana Bandung Bandawasa anu nuju jeung cerikan patung penjelabaan Bima aduh tobat Dewi Winardi kira-kira nyengap cirim jadi manusia sabab ya kang dekian koyong oleng panganten jeung Dewi Winardi anu gelis pujaan akang geranembong anu gelis Dewi Winardi gelis Dewi Winardi kunaon atuh anjeun teh beteueun deui anu gelis Dewi Winardi akang sumpah akang hayang oleh panganten jeung nu geulis lamun akang can laksana oleh panganten kajen teuing bae ka Palembangke jeung tibatan akang teu laksana geulis akang cinta mati geranemongan deui gelis Dewi Winardi diri ngambang kapanang kajang paring kumanehna diri nguyung kamana ngalang layung kumanehna kamana atuh kamana neang manehna metik atina saleret jeung saliwat
cesati pelat sesahilapna kira kagelis bakal ngajirim jadi jalama puluhan tahun takeran winu akan ngantosan gelis Dewi Windarti cinta akang mah cinta mati kan gelis moal bisa diganti moal bisa nu gelis ditukeran ku naon-naon iraha nu gelis ngajirim jatana jadi manusia ajen teh ngajirim jadi manusia nyai tapi gandrung akang kapeng-peongan kulo gelis Dewi Winarti gandrung akang kabungbulengan gelis kena kumaha kang ngubaranan kena kumaha kang napanan sangka nu gelis ngajirim jadi manusia iraga aduh gelis akang sumpah akang moal ini saja nu gelis jatana ngajirim jadi manusia sapraptane pundi Raden Bima dumugi jatana kasaranok sareng Bandung Bandawasa ninggal ti kajauhan asa pamokalan dina zaman kiwari ayam keneh manusia nu nyemah-nyemah ka patung atuh ieu ngaku Raden Bima dicaketan ieu patungna dihancurkeun aya lajeng ieu ku Raden Bima dihancurkeun nafsu gila-gila ya gila-gila lawan oh wow maksa ben lah aduh tobat sahangaran maneh kurang mana jeung naon pang maksudna ngancurkeun kapogoh kau naon maneh pangna ngaganggu kana kaketengtreman kaula aing ditanjagaran Bima naon pangna ngancurkeun kapogoh kaula asa aya keneh jatan dina zaman ayeuna masih aya keneh jelema anu nyemah-nyemah kana patung aya wong edan lamun maneh aya ngapaleta teh lain patung tapi penjelmaan teh kabogo kaula jantana Dewi Winarti tong boro-boro maneh anu ngawani-wani ngaganggu dewa gen 40 jumlahna sieun ngaganggu ka kaula
lamun maneh hayang nyakot ieu kaula jatana Bandung Panawasa anu gagaga ieu tempat anu ngabogaan ieu tempat ayeuna maneh wani-wani geus ngancurkeun patung kaboko kaula utang pati dak bayar pati hutang wirang dak bayar wirang utang lara dibayar lah samet kaniaya menit ieu sampean bakal dipaehan ku kaula sabab sampean geus wani-wani ngagang ku kana katung tersebut orang ajar bangsat bakal dipaehan beda teh jeung tibatan hayu maneh make jeung nyembah-nyembah kana patung ayeuna maneh kursak jatana babalik pikir bisi hayang nyaho musyrik datang nyembah-nyembah patung eta lain patung eta kaboko kaula bangsa eta kaboko kaula anu dipireus ku kaula takeran nyatana puluhan tahun takeran winu ku kaula geus ditapal ayeuna maneh wani-wani make jeung ngancurkeun ha bakal dipaehan bangsa iya jeung tibatan ieu aing sanggup nyatana jadi cikawat wani bangsa bedatan iya aing wani kasemer ulang ajar sengkel bedatan Kurang sabar.
Iya. Ajar. Iya. Si Bima kasaktian adalah luar biasa. Tapi kaulah mual jatana mual mundur. Kaulah ingat kana ajian, kaulah jatana Tanaga Sarebu Gajah. Bakal diwatak sentuh kau. Di dia Bandung Bandawasa jatana pada ngawatek ajibnya Tanaga Sarebu Gajah nanging barang pada dirangkul di piheulaan Raden Bima itocos kukukupan sanaka atuh teu daya teu upaya ye Bandung Bandawasa kurang ajar bangsat. Rasakan kukupan sanaka. Iya. Aduh tobat Bima kaulah ampun Bima. Masa kaulah kateter jajaten. Masa kaulah elet Tanaga sampean. Ayeuna kaulah kayang babalik pikir Bima rumasa kaulah teh jadi jalma nu salah asa pamokalan bener cek sampean jalma geus eueuh dikeuna kayang ulang deui kalam rame gese. Ayeuna kaulah hayang babalik pikir geura bawa kaulah kana jalan kasampurnaan sarta tiba balik pikir kaulah bakal jatana mere ajian kasampean ajian Tanaga Sarebu Gajah sarta kaulah bakalas kana kuakar basampean. Kaulah bakal Nuraga Sukma sarta mane Bima bakal ngabogaan ngaran Bima Bandung Bandawasa. Iya, nuhun. Bisi ayana naon mah sama teh kaulah Bandung Bandawasa jeung ajikeun ieu Tanaga Sarebu Gajah. Iya. Ayeuna kaulah bakal asup Nuraga Sukma. Lajeng di dia Bandung Bandawasa lumebet titis jatana ka Bima. Manjing wagara banira manjing wagara banira ini rahing kang ngalagan lawan aing can tamat perjuangan ieu leuweung ku tarungu bakal dibabat deui aing. Ngababat ieu leuweung ku tarung
kauning Aquaria sapu jagat Ari sapu jagat ternyata pating Prabu Yudhistira margil dileweng Kutarung ayah hiji karaton ngaran karaton nyatana mertani atuing nyaketan Prabu Yudhistira enggal jaketan enggal nyanak sarongsong wajah margi dileweng Kutarung waya nu ngababat atuh ye Raden Bima di sarongsong wajah warga sapu jagat aing Arjuna oh ya wijil saking langit timalangan ampel gadi toya wijil saking langit tinalangan ampel gadi ya ampel gadi kumarantang suarane udan ya suara udan lolumut jepara kastori jepara kastori tunda lalampahan di Raden Bima anu nuju ayat dina mel sareng disarongsong wajah ucap wontening ye panengapana Arjuna anu nyusul ingkang raka anu milarian ingkang raka jatana Raden Bima margi ayat kuih sarta disarengan jatana kusumaluah kuda pawana mapai-mapai ileweng Kutarungu jatana panengapana Arjuna mapah kasaranok sarang iji dewa kakasina Dewa Soparta anu ngagaduhan jatana Kudarga Puspa oke Dewa Soparta tengancik ka Arjuna margi kuda nanti tiasa ditumpakan barang ditumpakan ku Arjuna nyatana tos sajiwa sareng Arjuna Bapak deui mapai-mapai panengapanda Arjuna kasaranok sareng dua dewa jatana dewa Janaka anu ngagaduhan Krispan Carobah oge dewa Danan Jaya anu ngagaduhan Raksukan Krincing Waya dua dewa gesami nyata ngagaduhan iji ageman nanging tetiasa digunakan barang digunakan ku Arjuna parantos sajiwa sareng Arjuna malah ieu tilu dewa teh ngancik nitis na ka panengah Pandhawa di dieu Arjuna nyata ngagaduhan nami kakasina Arjuna Dewa Soparta Arjuna Janaka ya Arjuna langgeng lalu mita sumar-sumar tika anggangan di panengah Pandhawa Arjuna kang kakang Sumaraka amuing wah tuh geuning wah teh kabagean nganteur dunungan
pada sadeu ngaping geus ngaping geus jadi kewajiban uang rek usaha deui ka mana deui si Akang Ilaing maka itu kakalah neangan ieu neangan dahareun neangan bong boros neangan dahareun Akang Ilaing neangan cecenet saya aya we da pukul di leuweung nya gandeng itu bapak teh ngan ngocoblak wae gitu kadang kasih gareng gitu eta huit ulah-ulah dibeuleum kabeh gitu agehan jeung dunungan urang mah geus di dahara kabeh wina paingan itu tuh tiap kadieu kang ngetang-ngetang mepes gesang gitu amuy kaya anak bisa urang geuning rina heula kek kadi Kakang Ilaing kitu jar Akang ulah jarau teuing deuleuy di leuweung ieu teh kadek tepang nama di tengah jalan kita getang-getang mepes isang sareng kedah kamana ieu milarian bulan ceuk Kakang say gedang di tengah laut eta kapihatur agak diupo nah itu mah kedah liren di tengah jalan ke lanang pot semah kapihatur diuk dawala nuhu agak pas diuk jang diuk asuh dekakan tun karaka Prabu semah kapihatur Raka Prabu ditampi yayi udah hulung asa di jalanan sieu mah geus ulah hadeureuy wae aduh arang itu geuning tira lareng cenah tong
mudah-mudahan poe eta anu mencak. Halo bos. Nah ieu teh petliren di dieu bos. Bos we. Hilang gareng. Saya bos. Bos we ieu mah nu penting mah urang mah ngadunungan kana loba duit nyebutna bos urang. Pemuda ikan hangat. Di dieu sia teh diukna embung urang mah hayang deukeut jeung dunungan. Hese pisan carekna si eta mah duda. Hese opieun jeung dunungan mah. Sedang di tengah lautan ulah kapalang ya bela. Saha nu rek ngahargaan iwalati bangsa sorangan cinta kana kabudayaan sami cinta kabangsaan sami cinta kebangsaan damuguh di kasenian pamilekeun ngalenyemparan seni saja kawanan tapi nutun kasayangan tapi nutun kesayangan jungjungkeun darajat seni ku jalan mah ku jalan hati nu murni persatuan ulah lali kadeka silih ku junti kadeka silih ku junti Ampun cepat. sing akurang jadi hiji jasa sama siasati jangan sesama sing sati hade basa hade budi serta reja titi surti sarta reja titi surti Manek satengah ing marga Manek satengah ing marga satengah ing marga
lami-lami panengapana Arjuna nganti ka mekaten kedaling lisan. Kakang Semar amuing ayeuna mah kaula jatana geus aya 3 anu ngancik di kaula. Hiji Dewa Soparta, 2 Dewa Dananjaya, 3 Dewa Janaka. Wayahna anteur deui kaula kang pikeun ieu milarian pun lanceuk di mana ayana. Mangga ayu kang. Hayu sia, ulah loba liles sia hayu. Ayo dong. Arjuna nyatana dulu mampah deui di leuweung ku tarung kasarano sareng hiji dewa nyatana kakasina dewa langgeng lalu mita anu nuju napaan nyatana Susumping Ratna Parijata. Takran windu puluhan tahun kaula geus napaan ieu Susumping Ratna Parijata. Barang dipake ku kaula nah atuh dipake tina ceuri teh kalakah ngaguru teu puguh dedene. Ngan ngahiung wae. Nah aya naon ieu teh? Teu ridho we. Tapi sumpah kaula lamun aya jelema anu bisa atawa anu geus sajiwa jeung Susumping ieu kaula kaula bakal dibikeun sarta kaula bakal nitis ka jelema. Lajeng wae jatana Arjuna prapta kapayuneun dewa langgeng lalu mita datan raring kongkonan wawang kinulungan datan raring kongkonan wawang kinulungan wawang lawan mamawa ieu teh siga mamawa martabak gitu. Lain martabak cepot manemangan kana dahareun wae. Kek saha ieu teh? Ngaran kaula Arjuna. Timbana kaula bade milarian pun lanceuk jatana Kakang Bima. Ieu teh bade tumaros saha? Ngaran kaula langgeng lalu mita. Aduh piye teh naon? Ieu teh Susumping Ratna Parijata. Lamun ieu diwatekeun Susumping, lamun ieu dipake Susumping bakal kadenge sabuana pancatengan. Saalam dunya tong boro-boro anu jauh sanajan anu dihalangan ku sagara, dihalangan ku ribuan gunung bakal kadenge. Nah teu dia jatana teu dianggo ku salira. Puguh. Ieu teh rasa aneh parang dipake ku kaula mangahiung wae. Saeng teu puguh dedengean. Tiasa dicobian ku kaula. Mangga tong boro dicobian sanaos isad nyatana upami ieu Susumping Ratna Parijata disampean tos sajiwa malah dipasrahkeun ieu Susumping sarta kaula bakal nitis kasampean. Aya kitu kagulan. Halus milik euy. Tadi tilu dewa tadi geus tilu dewa. Ayeuna datang deui hiji ai dewek kudu rek diasupan ku saha gitu. Ai milik dulungan mah kitu. Aya nu rek asup gaang, pirakur we asupan gaang. Geus wae gaang we nya kurang. Lajeng jatana ieu Susumping Ratna Parijata diangge ku Arjuna. Ieu barang diangge ku Arjuna ieu Susumping Ratna Parijata. Dah. Jatana ieu teh parantos sajiwa sareng Arjuna. Barang dia anggo ieu Susumping Ratna Parijata estuning teu aya naon-naon. Estuning teu
nanging eces tur jentrek aya Awas bulan aya danamuan tentang saya. Nah gening di kaula mah teu nanaon. Cing jalalenge. Malah mah raos itu kaula. Asa jelas ieu teh. Ya jelas bulan grande. Jelas bisana, akan? Jelas pot. Jelas naonna? Jelas kadenge sorana naon oge. Jentre. Tah. Kadenge sorat treng tah. Kakak mah surat treng. Sora naon eta? Teu apal. Wes surat piring kakak mah bener jelas. Yakin eta teh jelas? Jelas di kaula mah. Aduh, Arjuna. Ieu grande. Yakin Yesus sumping teh parantos sajiwa sareng sampean. Ayeuna mah kaula bakal dipasrahkeun sarta kaula bakal nitis ka sampean. Detik ieu menit ieu sampean ngabogaan ngaran nyatana Arjuna ya. Langgeng lalu Nami deui nami. Suk nuhun ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingangan. Ai dulu. Lajeng ieu nyatana langgeng lalu mipta nitis karapan kapan hawa. Dewek kada asup. Hayang nyobaan asup, asup. Bari nage teu hayang diasupan ku maneh mah cepot. Ini sok nyanyahoanan tapi maneh teh. Jangan. Saparantos Arjuna dilebetan ku Dewa Langgeng lalu meta aya hiji wanoja kakasina Dewi Mintarsa. Aduh. Biang Tegening eta. katempot ti kajauhan maya hiji nonoman anu kasep ngalempere Katingal we ngagencelannya. saha ieu teh saha Bening kulit. ngaran kaula Arjuna memang buset kadek gitu ka bapak dewek ulah hadir gitu cicing we didinya gitu ulah hadir gitu power ai sampean teh saha kaula teh nyatana juru talungtik di leuweung juru talungtik di leuweung ngaran kaula teh nyatana Dewi Mintarsa naon pangna aya di ieu leuweung kaula teh keur neangan nyatana lanceuk kaula Kakang Bilawa Kakang Bima. Oh jadi anu ngaran Bima teh lanceuk sampean memang ayeuna mah kaula hayang dikawin ku sampean moal bisa kaula mah lain hayang rarabi tapi kaula hayang keur berjuang kurang ajar wayahna moal bisa tampanan kumargi Dewi Mintarsa nyatana mika cintana ka Arjuna di asongan Pancaroba kalakah nyatana digabung ieu ku Dewi Mintarsa. Ari Dewi Mintarsa nyatana ieu teh salasa sawios nyatana anu ti dewa supatati dewa mangke bakal nitis ka putri Cempala Raja nyatana Dewi Srikandi anu margi Dewi Srikandi mika cintana ka Arjuna Eta bulan. saparantos da eta ieu Arjuna kabarang katinggal aya Raden Bima anu nuju di salongsong wajah enggal dicanak Raden Bima dirabut salongsong wajahna dikaluarkeun nanging
saparantosna kaluar deui aya hiji raja jatana Prabu Yudhistira nyangkat antara gening ieu teh Arjuna kaula Arjuna itu Bima kaula Bima ayeuna manggeus we ieu nagara Mertani teh ku kaula bakal dipasrahkeun ka sampean sarta kaula bakal nitis kalalenceuk sampean Dharma Kusuma ulah dipikeun dieu nagara Mertani ka urang-urang Astina mangat teu naon kaula bakal nitis ya ayo alhamdulillah Jang geuningan dunungan akang main geus ngajari wa geuningan nagara Mertani teh geus jadi karaton sakitu we ti akang mah tutup ieu cariosnya Jang nya perwakilan ti kota Bandung mangga urang tutup kembang penting ti Nebaran Sari Merdeka.